Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana. Papa sarang ibu guru anu simkuring dipika hormat. Sarang rerencangan sadaya anus kusimkuring dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang sanggaken puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu parantos marengkeun urang sadaya dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel dina ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Palawargi anu kusimkuring dipika hormat, dina ieu waktos simkuring bade ngadugikeun kumaha pentingna atikan moral dina kahirupan urang salaku masyarakat kana sopan santun jeung etika. Bangsa bakal lemah nalika masyarakatna henteu tiasa nunjukkeun kebiasaan moral. Maka penting pisan pikeun urang tetep ngajaga moral tina pangharuh goreng anu tiasa ngarusak nilai moral. Kiwari kahirupan manusia janten langkung gampang. Sadaya fasilitas anu aya teras-terasan manjangan urang sadayana. Kamajuan teknologi ngajantenkeun urang langkung gampang ngalaksanakeun sagala rupa kagiatan. Urang ulah gampang dibasmi kana panyalahgunaan fasilitas anu urang pikagaduh. Urang kedah nganggo pikeun tujuan positif. Bapak sareng ibu kedah teras-terasan masihan nasehat anu kamurang kalih. Ieu penting pisan salaku pondasi pikeun nguatkeun barudak tina hal anu tiasa nyebabkeun paripolah anu goreng. Langkung ti eta atikan penting pisan pikeun ningkatkeun kualitas sumber daya manusia oge pikeun ngahasilkeun generasi anu unggul. Hayu urang tetep optimis dina ngahontal tujuan masing-masing. Kusabab kitu hayu urang ngajaga nilai-nilai moral, etika sosial, karakter, gotong royong, sareng nuansa toleransi. Sakitu anu pikahatur, mudah-mudahan janten mangpaat pikeun urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.